janjian geus loba di sana aya tuh dibekel. Buat itu. Awal tuh dibayar 2 hektar lebah lamun teh kurang. Waalaikumsalam. Aduh, sudah teh. Dan Kang Esir, alhamdulillah. Mereka sakan? Iya, ningalian dia jagong. Rada saya jangan tuh jagong nanti. Mohon ieu biasa we pangurusan abdi jagong ieu mah kebun ieu sadayana oge. Iya mun di barang aku abdi biasa. Alasan terus anu ngaboking ieu teh. Aduh. Saha? Duh, kada orang Subang, orang Lembur. Ieu pan abdi janjian tadi dengan tadongkap-dongkap. Wah, tuh da mana geuning teu aya. Mas, dia mau abdi di barang lah, tau. Nah, ya Akang rek sigalain pembeli Akang mah. Biasa bakar teh nyerikeun ya. Oh, dengan iya abdi teh moal tiasa sapetak-sapetak kada sadayana. Kalau dasar itu Iya. kayak Iya, sadayana ku abdi di barong. kinten-kinten Akang wantun sabaraha ieu. Sok sabaraha we teh akang ku abdi di jabanan aslina. Kang ada orang Subang terus ngaboking tos deal hargana. Terus deal di 100 jutaan sih. Soalnya kan kualitasnya saya tuh abdi mah harga. Ya emang kieu sok. Ku abdi di langkungan di 100 juta janten 125. Di sadayana ku abdi di barong. Mun ari misalnya kan nu teu perioge artos mah mung da abdi hoyong manjang. Sareng si Akang itu teh tos tiap panen teh ada sareng si Akang itu wae gitu. Pilihan sewa kan dari Akang mah can puguh aya nama share. Oke. Kumaha beunang? Nya da. Milarian kanu sanes taya deui kitu aja batak. Dieu nguriling Akang tos siap artosna. atos. Tinggal Ini nyair kan mah. terus. Teu nyenak artos. Nina ATM atuh. Oh, atuh lami kebujeng dongkap berenang Kumaha teh. tuh? Sok lah 130. Aduh, abdi teh enak Kang ieu teh. Aduh, abdi mah da bisnis teh sanes-sanes tapi lagi artos yang manjang. Yang dongkap geuningan. Si Akang harus dongkap. Udah, aduh, macet teh lami. Gimana wae tuh Kang? Macet biasa. Ya, mah ya perkawin kan. Nya terus ke kamari we Kang. Itu Nuhun sakitu ya. Nya punten Kang, da kumaha abdi tos manjang sareng ieu. Kawitana ngawayahna. mah ayo maksa kok. Ini jantan itu yang masih biasa di pali itu di kebun sih. Pak Haji. Pak Haji data ayah. Ada bingan tosan, cak bete kang dah. Masih ada pesan cak abdi teh. Bang apa di sini mah kalau sampai gas dulu. Oh, tuh gitu bro. Kayak ada itu, kayak ada itu. Kira aja banyak. Nah, bumbunya sedap. Kalau sekedap. Kita yang di Subang teh ya. Wah, Terus ngaboking ieu. mun atas di kopi sadayana ya teh kamari teh sareng cabang tadi. Mending Kang yang di Subang akang mah euy betul pisan. Mohon pancaya abi gitu Subang teh buat kadieu teh. Kumaha kitu sok. Teu da butuh Kang. Sarua abi ge butuh. Dieur yang ka mana deui wing ge. Sok Kang eno mah kieu we. Pilih. Jauh kan ka Subang teh. Oh, Jauh kan di kieu teh selamat nih keur ngabekeun ieu mah. Mau ke jam kesalamat. Apa urang di Garut. Terus Sok ka kumaha enak ieu perusahaan ieu urang ge butuh euy pemangna mah. pan orang deal ieu mah tuh si abahna. Urang mah wani eta mani. Urang oge bisa di dalam gampang. Lah, Mana cepek? kawihan deui we, gampang. Lain 130 kan. Ah. Eueuh. Oh, sia perjanjian na kieu. Orang adu ilmu, Kamu naon? ilmu pokona mah. Yakin we ilmu ketinggali. Eueuh. Sok perjanjian we nama. Jadi naon heula? Anu eleh geus. Lelakeun jagong ieu. Sok. Rek mah dealnya. Cok. Tong di dia tapi. Mana? Jadi tuh lah kayak kebun batu si ruksak. Ayo. Ayo.
yuk. Alah Rade.